kan artinya rukun benar ini ya tempokan ya tempokan ada tempat sujud bahwa orang sendirinya صلي على المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا صلي ربي على الذي وشيعته وصحبه ملطين قد نشروا وجاهدوا وله في الله واجتهدوا وأجروا وله وبينوا الفرض والمسنون واختصموا para sepuh jamaah sadayana tipika hormat tekaraos waktos urang sadayana dina ieu wengi urang parantos nyalikan dina sasih kadua tina hijriyah yakni sasih Sopar Sopar Aisapar mah lembang kusin lumaku hari Sopar mah kusod kosong artinya. Jadi sakumaha kamari dina kalimah susunan bahasa Arab beda lafaz sok beda artina beda huruf terkadang mah beda baris ge sok beda naonna artina oge gitu. Sopar ari sasi Sopar teh sasi kadua tina etangan hijriyah geus ngajadikeun aglabiyah di urang khususna sebahagian jalmi berpedoman aya nu berpendapat bahwa sasi Sopar teh sok diidentikkeun jeung bulan naon sial ceuk si Arbeheg mah Sopar teh bulan naon kawin gogog jeung Sopar teh sok diidentikkeun jeung bulan sial kade bisa jadi patekadan keyakinan urang dina hal ieu urang mah boga pedoman urang boga tuntunan agama dina hal ieu hadir ngatur kana sanes kanten urusan hirup jeung kahirupan urang. Maka berkenaan salit sareng sasih Sopar hari sasi Sopar teh sasi kadua dina bulan dina tahun hijriyah sabada Muharram tilu bulan tuluy-tuluy termasuk nuku Allah diuningakeun termasuk jajaran Ashurul Hurum Tibkawid, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka Sopar teu kalebet kana naon kana eta-etangan ngan lain berarti dina eta bulan goreng dari sabenerna mah sok sanajan bulan eta alus termasuk Ashurul Hurum ketika orang mampu ngamanfaatkeunana sabab perkara anu agung akan memberikan dampak keagungan
hiji perkara anu mulia bisa mere kamuliaan ka diri akan ngajadikeun efek ka diri tina eta kamuliaan ketika hal tersebut diri mampu ngagungkeun jeung ngamuliakeun. Sok sanajan eta bulan-bulan mulia kalebet kana surun-hurun bulan anu dimuliakeun tapi diri teu mampu ngamuliakeun, diri teu bisa ngagungkeun, maka teu aya manfaat sama sakali. Cai kopi udud propos eta teh sesuatu anu naon matak mere naon kanikmatan tersendiri nu beuki udud jeung nu beuki ngopi gitu. Hal tersebut akan terasa kemanfaatanana ketika eta kopi diuyup udud dinaon dikenyot. Sok sanajan ududna propos kopina si bunhau ari teu diginum teu diudud marek mere manfaat mah nah gitu. Atuh dina hal ieu sopar ge kahade ulah sok diidentikkeun jeung bulan naon sial gitu. Sebahagian orang berpendapat bahwa sopar itu diidentikkeun jeung bulan sial ya gitu. Nu tadina rek ngawinkeun jadi pindah eta bulan sopar. Tadina dek mayar hutang jadi terjadi beda bulan naon aulah itu rek ini digawe kalana beda bulan sopar jadi terjadi ini teh ya ada gitu. Jadi sebetulnya urang boga sebuah kaidah man asrokat bidayatuhu asrokat nihayatuhu, sebuah indikator yang akan kita rasakan dari sebuah proses anu dilakukan teh indikator nu bakal karasa ku urang dina akhir dina finish teh kumaha urang keur startna keur awalna. Ketika orang niatna halus naon dipilampahna halus maka insya Allah hasil tina eta proses nu dilakukan pasti bakal naon halus. Cekolot mah melak bonteng mah pasti bakal jadi naon bonteng gitu. Melak cabe pasti bakal jadi naon cabe gitu. Nah, untuk mengikis sebuah pendapat dari sebahagian orang tentang bulan sopar, pedah sigiana teh ngajina teu tamat, teuing teu hafaleun gitu. Pedah dina sebahagian aya dina sarah Muslim dina juz ka-7 halaman kirang-langkung 400 sekian gitu. Aya hadis Rasul ngadawukeun tentang hal eta oge diantawi sebuah karya ulama Ba'dul Arifin dina sapalih kitab Fathul Majid oge dina kitab Kanzun Najah diuningakeun kasangeman sebahagian Ba'dul Fudola sebahagian ulama mukasafah. Ulama mukasafah teh ulama nu geus terbuka panon hatena geus bisa mukasafah gitu. Dibere keistimewaan ku Allah bisa nerawang mantena meninggalkeun dina eta kitab bahwa dina sajero sataun Allah ngalungsurkeun baliyah ngalungsurkeun musibah ngalungsurkeun bentuk bencana gitu. Eta teh dugikeun ka 320.000 balian terutama biyaumin walailatin arba'i min akhiri syahri sopar, terutama tina rebo akhir dina bulan sopar. Darwe
dinaonkeun dimaknaan gitu bahwa bulan Safar teh bulan penyakit, bulan sial, bulan musibah dan lain sebagainya, sehingga setiap aktivitas pun dibatasi. Rek namimitian ini ke pengajian sabar mah itu jadi rek syukuran jadi itu jadi syukuran bedah bulan awan sabar kahade ya itu daya dan naon kan dina hal ieu sesuai sareng naon makna sopar mah kosong sebenarnya hardina kapungkur di zaman jahiliyah di kahalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka ditetapkan ieu ngaran bulan teh bulan Safar. Beda di ngaranan Safar teh itu urang Mekah jahiliyah baheula itu sok ngosongkeun kana imah-imahna di mana datang bulan naon Safar teh tak di ngaranan Safar pikeun naon perang. Sabab dina bulan haram ngalaksanakeun peperangan, haram memusuhan, haram itu haram matak dimuliakeun ku Allah taala gitu. Tadi na Safar mah kembali gitu. Maka harti Safar mah asalna tina naon kosong kosongkeun karena imah-imahna karena berangkat perang intina mah gitu. Dan di urang sok diidentikkeun jeung hal eta sebagian yang di urang ade bisi naon nyutat karena kasangeman itu sebahagian orang ada yang mempunyai pendapat bahwa bulan Safar teh sok diidentikkeun jeung naon sial ya hari sial mah eta mah kumaha urangna itu da moal aya takdir nu keuna ka diri luar dina takdir Allah taala kembali bagaimana sikap urang pelbadinya mah ngan beda dawuh sebahagian ba'dul arifin itu meninggalkan Allah ngalungsurkeun balian balai atau musibah wabah itu dina sataun kan ya dina sajero sataun teh 320.000 baliat utamina dina poe jeung peutingan Rebo tina akhir bulan Safar. Maka sok aya Rebo wekasan Rebo wekasan aya wekas teh naon terakhir urang mah rada aneh beda bahasa Jawa ari wekasan. Jadi Rebo wekasan teh Rebo terakhir dina bulan Safar. Maka dina hal eta meninggalkan ba'dul arifin sing saha jalmi anu ngadoa tina awal naon Safar oge tina eta poe kalawan ieu doa maka insyaallah ku Allah bakal dijaga tina naon rupaning hal-hal marabahaya anu bakal nimpa ka manehna. Itu maka kira urang ieu ya doana utamina dina Rebo akhir dina sasi Safar. Berarti ge ayeuna teh tanggal sabaraha 7 ya Safar teh itu tangke berarti Rebo. Urang kan rutinan malam Salasa dan malam Salasa terakhir dina Safar keingetan urang tulis doana itu dina doa Rebo wekasan. Eta jadi menerek ngawin dunya kudu ya menerek kawin dunya tuh kudu kahalangan kunaon sabar sabar justru dina Safar saparangna begitu. Ane pirari kawin deui gawe sabar tanggal 32 saparangna eta mah ya itu saparangna itu dan naon aktivitas justru Safar teh harus ningkatkeun karena kualitas di kuantitas amalia urang. Nah gitu ya. Jadi mun teh geus boga maksud urang dina ieu bulan pas ningali kana hijriahna ya geus asup Safar gitu kan. Mangke we cenah kana mulutkeun. Nah, cenah kitu nah ya. Ada urang ya keun bae itu sami wae. Penting mah kembali we kana niat urang.
yang utamina laras aya dawuhan Rasul dina hal eta, tapi memaknai tentang hal eta sebahagian ba'dul arifin nguningakeun hiji dina kanjun aja anu biasa dicanak ku para guru urang sadaya sok diamalkeun nyaeta dawuhan marantena nguningakeun bahwa Allah balungsurkeun baliyat ila samai dunya ka ieu dunya ka langit dunya yaitu dugikeun ka 320.000 baliyat musibah wabah kayu naon teh kayu dunia teh ka langit ila samai dunia teh maka sing saha jalma nu ngamalkeun kana ieu doa oge nulis kana ayat salam maka insyaallah bakal dijaga diraksa tina naon rupaning baliyat insyaallah ya insyaallah urang amalkeun tos biasa diamalkeun ku urang apapun aktivitas justru kudu leuwih semangat deui kudu leuwih mantap lagi mereka mimitian usaha tenan naon rek mimitian naon rek kawin ulah kalah gagal ku beda sofar gitu ya ka urang mah bertauhid itu kulun min indillah wa bi qudratillah. Jadi tentang keutamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Safar sebetulnya teu aya gitu ya dan justru aku mulia gitu. Nah, kembali di ka urang kumaha sikap urang sok sanajan bulan mulia hari urang tengah muliakeun mah naon mere kamu ya. Jadi manfaat dan tidak manfaat siji perkara itu tergantung bagaimana sikap urang. Ketika urang mampu memanfaatkan maka hal tersebut akan memberi manfaat. Cek tadi sok sanajan kopi geus aya di hareupeun wududna geus aya korekna aya ari teu dimanfaatkeun mah mere naon kamanfaatan gitu. Tapi ketika wudud aya kopi aya disuruput maka akan terasa kemanfaatan hal tersebut. Aku gitu bulan itu poe ieu memberikan manfaat ketika orang mampu ngamanfaatkeun hari gitu mah teu aya hal anu mata manfaat teu aya pikeun ngabungkeunnya teu aya kagungan sok sanajan cicing di masjid ari ngadon dua-duanya teu aya manfaat ari ngadon sare naun teu aya manfaat dan tidak manfaat sesuatu perkara itu kembali sebetulnya karena sikap diri karena naon dilakukan ku diri aku dina hal ieu ge sopar ketika diri mampu memanfaatkan dengan baik maka akan memberikan nilai kemanfaatan maka sesuai dengan arahan para salafun saleh dina hal ieu aya doa di awal oge di akhir rebo dina bulan Safar nusok disebat rebo wekasan ke aya sababaraha amalnya insyaallah ke urang bahas tuntas tentang amaliyah nusok kawarin ku guru-guru urang sadayana dina menghadapi rebo akhir dina sasi Safar ngan ayeuna mah hilangkan image atau sebuah pandangan bahwa Safar ini identik dengan bulan Syihab, dengan bulan musibah, dengan bulan itu dan ini semua juga sama kembali deui ka urang. Memang betul dawuh Allah bahkan dina Al-Qur'an wa minha arba'atun huruf itu aya 4 tina Allah nyiptakeun waktu tina satahun teh 12 bulan tina nu 12 teh wa minha arba'atun huruf aya 4 anu diistimewakeun ku Allah taala di antawisna nyaeta naon sasi Muharram ya dan hiji Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram jeung sasi Rajab itu termasuk jajaran Asyurul Hurum gitu. Nah itu ya eta berkaitan salib sareng sasi Safar beda urang ayeuna parantos ngalebet dina sasi Safar. Jadi ya sing tami-tami we urang utamina seureurkeun aosan sholawat mubrom ya seureurkeun harapaleun ka mubrom hafalna
poho deui da satahun sakali eukeun we poho deui berarti pernah hafal minimal nage gitu ngaran poho mah lamun teu hafal berarti can pernah ai poho mah berarti pernah ingat ya itu so bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Dari iya boleh Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Hari apa cangkem teh sok beda artinya teh. Hari apa ai tulisan nama? Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubram. Kuba ai mubram. Mubrom, beda mubrom jeung mubrom. Aya shalawat mubrom ge. Mubrom, innaka ala kulli syai'in qadir. Taya teh shalawat ketika salah satu sahabat bade angkat sing Kanjeng Rasul dina waktu harita dina sasi Sopar. Sahabat di Lauhil Mahfuz eta sahabat teh rek tinggal naon? Katinggal batu gitu. Takdir nu bakal karanggapan di Lauhil Mahfuz teh eta sahabat teh bakal katinggal naon? Katinggal batu. Lalu ketika berangkat gitu, ketika berangkat dawuh malaikat Jibril ngarewas ka saha? Ka Kanjeng Nabi bahwa eta sahabat teh ditakdirkeun dina eta poe teh rek katinggal naon? Batu, yaitu gunungan batu. Maka dawuh malaikat Jibril ngarewaskeun kana ieu shalawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wanfa'ana minal bala'il mubro innaka ala kulli syai'in qadir. Kalawan gitu mujizat Kanjeng Rasul gitu dina hal ieu eta sahabat gitu dina sarita salamet tina naon tina eta batu murah tapi hancur kalawan izin Allah taala kakeunaan teh ku kebulna eta batu gitu. Allahumma ya Allah sholli muga maparin rahmat Gusti wa salim jika salamatan wa barik jika keberkahan ala sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fa'a jeung nolak ngajaga yaitu na ka abdi sadaya minal bala'il mubrom tina balai anu geus dipastikeun. Ya, dina eta waktu sahabat eta rek katingan batu takdirna teh. Innaka karena saestuna Gusti ala kulli syai'in karena setiap perkara qadirun eta anu maha kawasa. Jan Allah gaya teu tiasa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu ya sok diamalkeun dina bulan Syawal. Jadi menta dijaga diraksa tidak numpaning pancabahaya utami dunia akhirat. Wadfa'anna mugi nolak Gusti nyegah Gusti ngajaga bisa minal balai tina pirang-pirang balian al mubrom anu geus dipastikeun geus ditakdirkeun. Maka dina hal ieu dina hadis aya qada aya qadar. Beda aya qada aya qadar ya. Aya takdir mah sesuatu anu naon anu tumiba ka diri nu geus moal bisa dinaon dirobah deui itu maha prerogatif Allah taala. Maka qada itu bisa kurang dinaon disyariatan hiji ku jalan doa. Ai sholawat teh doa. Allahumma ya Allah sholli Kanjeng Nabi mah geus butuhkeun ku doa urang. Kanjeng Nabi mah geus dipunaon, geus dienas ku Allah. Gitu. Atuh jang naon? Eta loloberan tina naon? Tina sholawat nu dibacakeun ku urang teh mudah-mudahan barokahna balik ka saha? Ka urang. Lamun cai mah cai pinu. Maka dulu urang eusian maka ieu cai bakal naon? Lober, ya? Eta loberan. Kanjeng Rasul geus butuhkeun dina doa urang. Jangan atuh urang atuh, eta gitu. Ini jadi kenaon syariat loberan tina sholawat teh mudah-mudahan dijaga diraksa minal balail itu. Tak ieu sok diamalkeun diantawis ku para guru dina naon sasi sopan asing loba sholawat teh mane rekawin sopan der teu kudu nungguan ge mulut bisi kabur deui eta sopan ya. Ulah cintan teu eluk wae karunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anfa'na minal bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Terus minimal ada tetepan teluang surat 11 wang surat ya ada tetepan 3 kali bahwa 3 asar 3 maghrib insyaallah ya silatnya gitu. Warpana Gusti muga nolak Gusti ngajaga Gusti nebihkeun Gusti minal bala'il mubrom tina balian anu geus dipastikeun. Innaka sayatosna Gusti ala kulli syai'in karena setiap perkara qadirun eta anu kawasa gitu makna tina ieu sholawat. Maka saya diawalkeun tina ieu sasih makan suhagian para ulama susna guru-guru urang sok amalkeun di mana dongkap sasih sopan ya intina mah minta dijaga diraksa tina nangrupaning balaya
dari kena ka diri deh nya syariat mah ku akibat naon diri. Obat diri itu aya di mana? Di diri. Moal aya nu nyaah ka diri lintang tina boga diri. Moal aya nu apal kana jero-jeroanna diri kecuali saha diri jeung nu boga diri. Maka sing nyaah ka saha ka diri. Eta salib berkaitan sareng sasiso sopar insyaallah jadina salasa terakhir mudah-mudahannya aya yuswa sehat sadayana insyaallah urang bahas amalia-amalia nusok kawarid ku para guru-guru urang sadayana dina menghadapi rebo terakhir dina sasi sopar. Mudah-mudahan Allah ngajaga ngaraksa ka urang sadayana, keluarga urang sadayana, jalmi-jalmi nu dipika cinta ku urang sadayana, oge jalmi-jalmi wae disabuteureun urang sadaya. Mudah-mudahan senantiasa dijaga diraksa ku Allah Ta'ala dina naun paling pancabahaya dunia terutama akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Sakurang awas bil barakah di luang sulan. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa dfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Eta harapkeun bada netepan minimal di luar sulan nyanggakeun nampi gitu. Amin. Orang teraskeun kana hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ari anu kalima tina rukun sholat. Ar-ruku'u eta ruku. As-sadisu ari anu kagenepna tina rukun sholat. At-tumaninatu eta tumanina bihi dina ruku. Kamari urang nyarioskeun dina rukun salat. Nomor kaopat kamari Fatihah. Kadenya dina maos Fatihah teh ulah siga diudag-udag ku setoran burung busuh lebar. Allah ngadawu dina hadis qudsi bahwa Allah Ta'ala ngawaler kana naon rupaning aosan Fatihah jalma dina keur salat. Maka sing dimanfaatkeun ku urang, sing dilenyepan minimal apal heula kana harti naon dibaca ku urang. Dilenyepan sehingga henteu guru-gusuh dina hal eta. Dina hadis qudsi diuningakeun bahwa Allah ngawalar kana setiap ucapan jalmi dina ngucapkeun Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
dawuh Allah eta hamba kami keur naon keur muji ka kami ya. Ar-Rahmanir Rahim dawuh Allahumma du eta hamba kami keur muji ka kami Iyyak maliki yaumiddin eta teh sebuah ungkapan interaksi diri jeung nu boga diri gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ieu nu ngajantenkeun janji kami gitu. Dawuh Allah bahwa Allah ngawalor ketika urang ngucapkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dawuh Allah kumaha Allah bakal nyumponan kana naon nu dijanjikeun ku kami. Sementara janji Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Iyyaka ungkul ka Gusti na'budu abdi ibadah. Maka ketika na'budu na aya wa iyyaka sareng ungkul ka Gusti nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya karipuh kasusah hajat cita-cita nu aya dina diri lenyepan wa iyyaka nasta'in atuh minimal Gusti salametkeun abdi di dunia salamet akhirat pan luas eta teh salamet dina kahirupan salamet dina itu salamet dina mentang hayang nu pondok mah kitu we doa bisita apa nu panjang mah Gusti paparin abdi kasalametan. Amun keur usaha salamet dina usahana. Mun rek kawin sing salamet dina kawinna. Intina mah naon? Salamet tang salamet. Mun rek nyaba salamet di perjalanan hasil pamaksadan gitu. Minimal sing ngaraoskeun ketika urang ucapkeun wa iyyaka nasta'in maka orang geus pantes mendapatkan naon dijanjikeun ku Allah taala ngan dengan catatan na'budu gitu kan perintah Allah di mana urang geus yakin cicing dina naon siratna Allah taala maka janji Allah bakal nyumponan intan surullaha yang surukum lamun jalma cicing dina agama kami benar nulungan agama kami maka cek Allah yang suruhkum. Maka kamari di awal diajarkan tentang bab tawakal memang gitu dari di awal mula orang tawakal kalian ketika mentok dina hiji urusan kakara lah nyanggakeun ka Gusti lain di awal mula orang tawakal teh bab tawakal teh pan gitu teh man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu maka tong aneh dina setiap perjalanan pasti aya nu herang aya nu rumek aya nu alus aya nu goreng aya nu ngeunah aya nu itu mah sebuah perjalanan geus jadi sunatullah aya hujan aya panas aya puting aya beurang geus aneh itu mah sesuatu perkara anu jadi sunatullah wa tilkal ayyamu mudawiluha bainana cek Allah kan kitu maka dina hal ieu salat ngajarkeun ka urang sadayana gitu tentang arti hidup dan kehidupan ini aya dina salat maka sing yakin karena janji Allah taala ketika hal itu urang bisa merasakan maka insya Allah bakal nyumponan karena janji Allah taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Gusti tuduhkeun abdi sadaya kana jalan anu lempeng naon aidinul Islam gitu tuduhkeun abdi sadaya kana jalan nu lempeng naon jalan nu lempeng teh agama Islam sabab Islam menjamin akan keselamatan manusia bukan hanya di dunia tapi parat tepikeun ka akhirat
Wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukuli salimah bihtiyarihimul mahmudah ilama yasluhu ma'adahum wa ma'asam. Itu kan definisi agama itu seperti itu. Ini digaranan agama itu nawan wad'un ilahiyun, ketentuan bangsa kapangeranan, tidak ada yang bisa intervensi dalam hal ini. Jangan siapa? Lidawil ukuli salimah. Agama itu diperuntukkan untuk yang mempunyai akal yang sehat. Maka dina urusan agama la ikraha fiddin, cek Allah teu aya paksaan dina urusan agama. Kenapa? Allah memberikan sebuah modal ke manusia nu digaranan akal. Maka ketika manusia mampu menggunakan akalnya, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Dan sabalikna lamun manusia eleh akalna, maka bakal hina seperti halnya lebih hina daripada sato. Walau kan gitu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsaruna biha wa lahum ududun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Walaqad dara'na li jahannama katsiran. Daw Allah yakin nyata engke panglolobana si jahanam teh gitu. Lolobana teh saha? Ti golongan jin jeung manusia. Sabab eta nu diboga daun kahitop taklifan ku hitop taklif Allah taala. Siapa? Mereka lahum qulubun baroga hate tapi layak kohuna biha, hatena teu bisa manggihkeun ka Allah. Walahum ayunun baroga panun mah tapi teu bisa nempo kana kakawasaan Allah. Walahum udunun baroga ceuli mah tapi la yasma'una biha, teu bisa ngadenge kana ayat-ayat Allah taala. Tah jelema nu kitu balhum ulaika kal an'am, hal tersebut teu beda seperti halna naon sato. Naon atuh sato? Ucing mah tatera hayang tumpah kari tumpah sugan nuan lamang ane punguh hayam tinggal abak wae oh kaera sabtu boga akal riji itu aya kaera itu lamang ane pameureun culang cileuh heula jangan ulaika kal an'am, bahkan balhum adol leuwih sasar di badan saha hayawan. Doma di mana ningali tangkal sampu paling berat naonna tauna cekong ningali naon tahun sampu kedua dirangkut jeung naon itu ketika akal manusia, seseorang manusia tidak memfungsikan akalnya, maka cek kamari orang sepakat ketika hujan datang dibutuhkeun naon payung, ketika poek datang maka dibutuhkeun naon cacaan baterai. Sepakat kan eta teh cek akal eta teh kitu boga pendapat kitu teh berhujan maka akal berpendapat dina hal yang dibutuhkeun teh naon payung, ketika poek datang dibutuhkeun naon cacaan. Tapi tesaeuti ketika hujan datang kunaon bet mawa baterai, ketika poek datang kunaon bet mawa naon payung, sabab akalna eleh kunaon nafsu ya itu. Jadi ketika akal jelema eleh ku nafsuna, maka segala sesuatu juga akan menjadikan awet. Nu awan bisa jadi halus, nu halus bisa jadi nawan awet. Ketika akal manusia kalah dengan nafsu, maka minta orang perlindungan ke Allah. Maka urusan setan apa cek Allah itu fasta'in billah itu. Maka orang minta pitulung gasa ke Allah tidak godaan setan teh Gusti. Maka manfaatkan ketika baca Fatihah wa iyyaka nasta'in Gusti paparin pitulung abdi parian kasalamatan dunia salamet akhirat. Da urang di dunia salamet akhirat teu mah cilaka teh ya. Tapi urang mah dunia salamet akhirat komo itu. Sabab dunia teh
majruatul akhirah, gambaran pepelakan di akhirat itu. Itu ya kakak ada dina Fatihah teh. Jangan naon dibahas tepikeun kadinya supaya bisa belajar urang bisa nalaah kana naon rupaning nu diucapkeun ku urang, naon nu dibaca ku urang. Ku hal eta teh insyaallah bakal narik-narikana ka khusyuan lain khaesh wae salat. Khusyuk teh khasy wa barima khash. Ya. Kalimat tina rukun salat teh ruku. Ada ya, ruku termasuk rukun salat. Kumaha? Tsumma kabara tuluy takbir jamali ruku'i pikeun ruku warfa yadaika sunat ngangkat dua leungeun dina nalika urang rek ruku Allahu akbar. Itu kama sabaqo wa madu takbiri jeung manjangkeun kana takbir ila intihai ruku'i nepikeun kana paragatna ruku. Sumata tuluy nyimpen anjeun rohatika kana dampaleungeun anjeun ala rukbataika kana dua tuur anjeun wa asabiaka jeung pirang-pirang ramona mansuratun bari terbuka jeung mancegeun anjeun dina naon kana tuur anjeun oge manjangkeun kana punggung anjeun wa unukuka jeung punduk anjeun warok suka jeung naon sirah anjeun mustawiyan bari anu papak nu akur kasofihatin seperti papan alwahidatin anu sahiji. Itu beres Fatihah terus maca surat sunatna beres eta tuluy rukun kalimat tina salat eta naon ruku. Kumaha ruku teh nyaeta nempatkeun dua pandangan urang tina naon tubuh urang oge mapakeun tongong sajajar jeung mastaka urang sing seperti papan itu dina pada lamun nyimpen sesuatu teh teu murag gitu. Oh praktekeun langsung urang mah ngaji geus kudu praktek jika barudak loba teori. Oh ada beris itu bener. Masya Allah syahir sunat yaitu dina takbir ucapkeun takbir bari ngangkat leungeun di antara 4 tempat. Hiji takbiratul ihram, kadua ngangkat sunat ngangkat leungeun teh dina nalika keur naon rek ruku. Coba Allahu akbar ruku syete ruku ngangkat leungeun ambil ukuranna saena kayak gitu sunatna hatta mankibai meneran kana naon punduk naon teh tak balik. Nah, ini Allahu akbar. Dah. Yeuna dibukakeun cepengan kuat. Jadi ruku nu kumaha nu bener? Ruku nu bener mah nyaeta ruku. Cara ruku nu bener teh ieu lampaleun cepengkeun kana kuat, lain dengan bitis. Iya, masyarakat tempatnya tempat ya, dah ya teh sing sajajar lain lempok kalau tempat maksudnya kaswahifah seperti papan jadi tidak pada menenun ya teh mau murah gitu menenun barang jadi dalam melengkung ya melengkung kalau soal jadi rukun benar rukun mah posisi nah ini benar posisi leungeun ya simpen dina naon tah rukbatai
nyepelan karena naon? Karena tukur. Saya itu sampai ada kia. Jadi pada kaki gelas posisi terpikir ke akhir sampai ada pada kaki. Coba orang sudah. Ya urat bakal kataran peredaran darah itu. Maka kedina sujud luar biasa. Sebahagian ahli syaraf mengatakan dina otak kurang aya hiji urat syaraf anu eta urat syaraf teu bisa kaaliran naon darah kecuali dina posisi naon cek dokter cek apa nah ruku heula ruku tinggal sakit tempokeun tempat sujud ya cina ada terbisul, aiker ayam rumah darat mah, ya mun da mah saya di sana kieu, begitu. Jadi ulah kalah terus. Aiker boga lawan mah, hanya di mah itu ulah kalah. Sehingga mun da mah misalkan kieu teh Bapak ajongeng misalkan, ya di kondisi kieu. Kan? Artinya rukun benar ya tempokeun ya itu tempokeun karena tempat sujud bahwa orang teh dirinya rek balik di kadinya dina waktu nu sakeun asal binataneun itu makna nama coba artinya itu dinaon sehingga orang wani karena fokus anggau tak dianggap mulia kurang di hadapan Allah Subhanahu. Nah, ini kan simpel sebuah naon sikap kurang kada PDP anu Allah taala. Pokoknya dina makna sujud maka termasuk hiji dina waktu nangtung ke Fatihah sing loba doa. Dina maca Fatihah kesini. Kedua dina turut maka sunnah dina ruku ngalirakeun manjangkeun zikir dina ruku. Eta termasuk salah satu tempat dikenal ijabahna doa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci dan Allah anu maha agung. Ketika orang mengungkapkan maha agung berarti leutikna diri, hinana diri, wani nungkukeun anggota badan, nungkukeun masyarakat yang dianggap mulia kurang sabab kurang ngarasa hina ya saya itu sing loba ingat karena dosa itu mesti hampir itu namanya maksudnya betul akhirnya takbir pada ruku apa sujud panangan tuh diangkat-angkatnya yang lepas itu sambil sunat itu pas sunatan ngangkat ya kan ya itu sawios itu misalkan orang ruku Allahu Akbar tegakkan dengan itu sampai Allah tegakkan ngan moal menang pahala sunat kalau aringaran sunat teh perkara anu diganjar di pigawe teu digenjer di mana diganjar artinya di pigawe menang pahala teu di pigawe teu menang naon teu raka intina mah eta mah pasunatan sanes rukun ya Allah eta mah pasunatan sunat ngangkat leungeun dina salat opat tempat hiji dina takbiratul ihram Allahu akbar kadua dina rek ruku Allahu akbar katilu cengkan dina ruku itidal sami Allahu liman hamidah kaopat dina nalika budal dina tahiyat awal Allah ai rakaat kahiji mah tadi sunatkeun ya cenah kitu badan naon ieu teh masuk sunat naon-naonan ya itu maka di awal dibahas ke setiap sikap setiap naon gerakan-gerakan kita sholat mempunyai nilai-nilai tertentu ya itu coba dididik dina kesehatannya gitu berdua asal ya so asal benar rukun dia itu kan cerita udah canggih itu biasa biasa semua bisa kesehatannya ya perhatian ya teh
Mun ieu karasa berarti bener eta mah. Termasuk kita sujud ge. Bobogan teh asa ngangkat, katarik gitu. Gitu, tidak sujud teh. Ieu sujud lah kalau gitu kan. Orang tegur aja mah. Kita ngangkat gitu. Ya, kan. Itu, begitu kali ya. Jadi rukun sholat nomor kalimatnya naon? Ruku, ya. Ruku teh nyaeta naon? Nyimpen dua pandangan urang sarta ramona bari narima terbuka ancek diancek. Yulah dirapat geus. Nah, mulai megarkeun ieu biasa ya kumaha bi qadril imkan gitu. Tuluy pancegkeun, hartina pancek teh nangtung. Ya kan? Itu nangtungkeun. Ala rukbati wa asobika mansubatan rukbati wa madudori wa mukihi wa roksika nungkulkeun ya. Jadi lain ditungkulkeun nempokana iya suku tapi tempokeun kana naon? Tempat sujud gitu. Jadi kena papak rata gitu. Wajib ngarenggangkeun karena tuur urang yang ulah dirapetkeun tina naon cangkeng urang ngancam istri mah cenah ulah kita teh kudu dirapetkeun yang istri mah gitu bisi pamajikan urang gitu. Jadi yang istri mah harus dirapetkeun bapak gak harus istri mah nah nanon bisa angkat dirapetkeun jangan awet mah enggak mau harus dijaga ngajak awet mah gitu ulah cenah wal mar'atu la taf'alu dzalika bal taduru ba'duha ila ba'di wa qul jeung ngucap anjeun subhana rabbiyal adimi kade subhana rabbiyal azimi lain adimi subhana rabbiyal adimi subhana rabbiyal lain adimi rabbiyal adimi subhana rabbiyal adimi ya subhana rabbiyal adimi ku ayin bisi ku alif adimi kullo lain kudal beda di hartina subhana maha suci rabbiyal adimi pangeran anu maha agung lenyapkan ke diri gitu keagungan Allah ta'ala jalla jalaluhu wahda gitu nemongkeun kana lemahna diri maka sunat di awalan ku takbir jangan ingetan sebenarnya ya orang sholat keur menghadap ka Allah maka kunaon dina sholat loba maca naon kalimat takbir disebut takbir intikal itu takbir pemisah antara satu rukun jeung rukun lain gitu sunat datang sok sanajan sunat tapi memberikan sebuah nilai yang sangat luar biasa ngingetan bisi orang poho mana tegar sholat saya ka mana wae maka ingetan Allahu akbar ruku sami Allahu liman hamidah Allah sing inget maneh teh ti Allah rek balik deui ka Allah geraku urang keur madep ka Allah ari diri lain jeung Allah eta lamun ya ingetan loba takbir dina naon teh dina salat teh ingetan salaresna mah mempunyai makna sok sanajan sunat kahade dina pagawean salat maka BG ngagaduhan makna maka afdalul amal as-shalat
fardu sunat pangutama-utama amal daya deui nu fardu salat pangutama-utama amal anu sunat salat eta nya eta jadi kan di rukun kalimat dina naon dina salat ruku asa isu ari nu kagenepna atumanina tu eta tumanina pihi dina rukunya kale sunat tadi maos tasbihna sabaraha tiluang surat subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal rek make wa bihamdi sae mana rek azimi hukum sae mana mana dulu goreng dulu sholat goreng mah tengah doa gitu sholat dengan kaitan dan sunat ya ya hanya gitu goreng sholat halus tengah doa kagak dapat tumanina ya tumanina dina ruku na tumanina teh eureun sakideung saukuran maca subhanallah sabada itu sabada geus cicing dina tempatna anggota badan teh eta disebut tumanina ya jadi mana orang tuh tak kasut tumanina lamun can benerade sukutun badal harokah itu bada mustakir di luar ruku jadi cicing sakedeung sabada anggota badan geus cicing dina tempatna saukuran baca subhanallah sok sanajan lila tapi can bener rukuna ada can tumanina kata sok sanajan sabar tapi bener saukuran baca subhanallah misalkan dari sabar subhanallah paling 10 detik ya tapi benar posisi rukuna cukup eta disebut tumanina itu tumanina teh cicing sakedeung sabada anggota badan cicing dina tempatna itu dengan saukuran baca subhanallah paling saeutik gitu Allah ya can ge bener ruku teh geus sawa cengkat teh sahali teh kan gitu itu balina kalau mau tahu benar orang dina rusuh tu buat yang ngompol misalkan cakap tu balina mata jadi rukun tu Allahu Akbar Sami Allah benar asal benar ya Allahu Akbar Sami Allah tapi benar tak cicingna anggota badan dina ruku benar rukuna saukuran masih eta paling cantik eta disebut tumanina itu tumanina teh naon cicing sabada musik dina posisi anggota ruku adalah saukuran baca subhanallah itulah cek bahasa urang nama itu jadi sukutun badal harokah di qadri subhanallah teh dina sabada geus bener posisina gitu kayak kade dina sujud gitu kan tumanina dina sujud tumanina dina itidal ieu wah ieu sami Allah liman hamidah kareke kada itidal teh kan nangtung posisinya sebut nangtung teh ya nangtung kada ge kieu ya Allah mana minta ya kieu bongkok kana padahal teu bongkok misalkan ya sok sanajan lila itu sampai Allah rabbana lakal hamdu min samawati wal lila tapi itu teu kasut tumanina sabab can cicing dina tempatna dari tempatna itidal aku dina ruku ge Allahu Akbar tapi teu beneran gitu dengan posisi sehat ya kurang normal beda juga buka penyakit buka bisu atau buka naon mata jadi madarat namun tema kieu nah eta can asup tuh bang sok sanajan sajam cicing tapi teu bener posisi rukuna teu kaasup tuh manila itu jadi tuh manila teh naon cicing sakedeung saukuran maca subhanallah dina sabada anggota badan geus cicing dina tempatna gitu ieu sakedeung tapi beneran maksud sakit itu ukuran subhanallah coba teh kurang ayeuna rata-rata misalkan waktu mengucapkan subhanallah butuh seberapa waktu 10 detik misalkan tak kira-kira 10 detik eureun sakit itu cukup eta nah, gak bisa orang gancang sholat gitu
asal bener lah itu rukun sampai tak kami suka rukun gitu. Jadi tarawih Allahu Akbar sampai Allah gimana beda Allah asal bener ya bisa gitu gitu hari kuel rumah dia muat ya gitu bisa kita ulangi di nawar digajak tuh jaga gajah Allah asal bener posisinya ya Allah gimana beda Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bisa maksudnya tadi awal saya tadi kiri dan mual benang pahala sunnahnya nah itu jadi nomor kalimat jeung kagenep rukun sholat rukun ieu teh ngagaduhan makna filosofi nu sangat luar biasa ke rukun teh artina urang nempatkeun kana posisi perkara nu dimuliakeun ku diri naon mastaka urang disamporkeun nembongkeun kana kalemahan diri ge sunat urang ngangkat dua leuweung dina hari eta bari jeung ngucapkeun takbir Allah pasrah ya sekamari kan gitu simbol dina ngangkat leungeun aing ngangkat leungeun teh kan nembongkeun naon karena kapasrahan diri ya urang angkat kaki dan kan angkat tangan ketika urang geus teu alat aya itu geus jadi naon geus jadi tawanan gitu maka sok diperintahkeun naon ngangkat angkat leungeun gitu angkat tangan juga ngangkat naon suku mana ya tapi angkat tangan artinya ketika leungeun urang geus diangkat nembongkeun karena geus teu berdayana diri gitu kan ya ngabogaan makna eta tapi dia sholat aku ketika orang ngangkat leungeun teh geus teu daya teu upaya naon kahinaan diri kalemahan diri di hadapan sang ilahi robbi Allahu Akbar nu aya nu kabayang keagungan Allah jalla jalaluhu wahdah sehingga sikap urang menyatakan kana agungna Allah kana hinana diri Allahu Akbar diri naon nungkulkeun anggota badan urang termasuk anggota badan anu paling mulia naon sirah urang urang ditungkulkeun eta kita simbolisasi maknaan ku urang artinya budaya teu upaya ngadiri di hadapan Allah cobi urang resapi dina halata gitu da hirup jeung kahirupan nya geus minimal dina naon pikih dohirna heula we itu bener heula rukuna cik tadi rukun teh kumaha nempatkeun panangan urang dina dua tubuh urang ya gitu terus rukun kagenepna tumanina dina ruku tumanina dina ruku teh ya eta naon ngaran tumanina teh sukunun ba'dal harakah cicing dina sabada usik ya teh cicing dina sabada usik berarti tidak naon tidak ruku teh tidak nangtu karena naon karena ruku bari cicing dina naon dina tempat Nabi Qadri subhanallah saukuran baca subhanallah eta tumanina paling saeutik atuh kurang ieu disunatkeun maos 3 wangsulan maos naon tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat teh ngalilakeun hiji dina rukun anu sunat lila teh kadua dina sujud dina sujud bagi garaos nih sholat sorangan ya gitu mau berjamaah mau jadi imam jadi imam kita akur kabeh ya kudu dengar tengah dia jadi imam dengar tengah sing karunya kakolot ulah gancang teuing ulah letoy teuing sing karunya kana ngora ngaruh letoy teuing ira rek rukuna ira rek cengkatna dengar tengah we keur jadi imam gitu mun keur salat sorangan harus keur mun paring baheula komo dina tahajud salat sunat itu menyepat bahkan setiap maos Fatihah itu menyepat per ayatnya teh Bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillah kan mana atau ikut imaman gitu para rohates ngarora ya gancang teuing garunya pan kolot ya gancang atau kenor teuing ban ya kong demo sedang saja sing dengar tengah karena mah kerja di imam gitu ya kerja di imaman wah di naon wah di lila wah gancang teuing ulah gitu gancang teuing garunya kolot gancang oh hujan iya setengah ya jadi tarawih bapak soal harus persiapan sadarian semoga iya ya itu termasuk di hal iya hari apa kan ayam guna dengan cinta kayak gitu syukuran baca subhanallah 10 detik Allahu Akbar sami Allah liman hamidah Allahu Akbar cukup gitu asal tumadina ya cicing dina tempat mun ruku bener ruku mun itidal bener itidal tumadina dina itidal mun sujud tumadina dina sujud bener dina sujud nah posisi sujud seperti halnya itu geus cicing dina tempat sujudnya seperti tempat ruku teh seperti itu cicing di dinya sakedeung sakurang maca subhanallah eta tumadina ngaranna sok sanajan ieu tapi can nempati kana tempatna tah sumber kategori tumadina ada gila baca tasbihna 11 kali tapi benar posisi ruku gitu eta teu asup tumadina itu madina teh tidak sabarkan geus bener posisi gitu ruku nah kumaha bener ruku patokanana mah kitu kan ruku macek tadi gitu cicingkeun tempat kedua pandangan urang rumbaikeun cepengkeun kana dua tubuh urang saya di ya ulah dirapatkeun ulah dijegalkeun biasa urang nah itu eta dina ruku ya cakap ya bertarusan Amun karena jadi makmum ini imam teh geus ngucapkeun salam sedangkan si makmum can beres maca tahiyat-tahiyatan ya nuturkeun imam salam kumaha nu termasuk rukun sholat itu bikin karena baca sholawat ke Kanjeng Nabi lamun geus beres sholawatnya tenang ngan moal menapa sunatan begitu sakeun imam assalamualaikum urang teh karek naon can beres sholawat ke Kanjeng Nabi tong salat batal gitu teu kaji berarti rukun sholat teu kudu ya bereskeun hari geus akhir pokomo gitu teu kudu naon teu kudu emang saya mah gitu nuturkeun jeung dina salam kan urang ngabarengan imam alus nama dina kadua urang ka hiji dua hiji imam kadua urang ka hiji ieu mah imam kage asal kada meulah lamun can beres imam can beres assalamualaikum urang termasuk kita digagal berjamaah asal bener dina bacana teu batal salat ngana moal salah ucap misal karena aing ngaran salat kan awalun aqwalun wa afalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim pagawean ucapan diawali ku maca takbir diakhiri ku maca salam kan rukun terakhir dina salat teh ya naon maca salam saeutik pangsaeutik maca salam teh assalamu alaikum ada ieu mah karek assalamu geus naon sangat langsung jadi saya nama gitu eta teh teuing ngajawab gitu silih jawab sih aya assalamualaikum teh kan doa ngadoakeun assalamu ari kasalamatan alaikum pikeun arajeun mudah-mudahan arajeun sing dina kasalamatan ya dijawab urang teh assalamualaikum imam ka saha ka makmum ka malaikat kumaha keur salat ka malaikat gitu salam ke dina bab salam ya nah itu jadi lamun teh macan beres lamun teh macan beres kana rukun salat teh dina tahiyat akhir teh ya eta naon maca sholawat ya lamun can beres beres
heula sholawat. Ayo beres misalkan sholawatnya itu imamnya berarti yang jumlah tenan gitu. Harus kita matiin tenan naon kita menggus akhir ieu geus jadi masalah gitu. Ya lamun teh macan beres rukun salat, sholawat can beres, urang da imam teh ieu batu bata. Berarti rukun salat aya nu teu kanaon, aya nu teu kabaca eta sholawat. Kade sholawat ka Kanjeng Nabi termasuk rukun salat dina tahiyat akhir, henteu dina tahiyat awal. Gitu. Ya. Gitu. Dari jam beres mah, tuluy dulu beres gitu. Ini salam. Nah, naon bagus kadua urang masih kena tahiyat. Hari ini saya beren curiga beren sararea berarti. Yes. Jadi, anu sebenarnya pernah tadi kumaha? what? Sebenarnya pernah misalkan posisi nantung, terus pas sujud sebenarnya harus pindah. Wah, pindah kumaha mana? Terus ruku, sujud, nasi sebelumnya geser kumaha? Biasanya salat dada nanti sama patokan madhab kaki belakang dada. Ya, tapi kali ya dada anggar mah. Ada jogging dada, dari mata kalabah dada. Da patokan madhab kaki belakang dada. Maka tidak salah mereka supaya ya, assalam hari assalam ini selalu panggil madhab kaki belakang. Beda hal lagi, sholat ya tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makrum lagi. Berarti apa? Dan makrum. Berarti mata kebatasnya. Dan ukuran madhab kaki belakang menjadi patokan madhab kaki belakang ada lain sirah. Sirah muter. Aku udah tidak pada. Ngalamun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan tidak pada gitu misalnya. Beren artinya kalau orang kumpul kayak cangkel ya tidak naon lagi siram dalam patokan madhab kaki belakang dan katakan di dasar assalamualaikum kadene alai sing sobat bata beresnya assalamualaikum kita kalau seperti assalamualaikum bangsa itu salam teh kalimat assalamualaikum. Lalu warahmatullah. Jadi amun ketika sholat jadi suku kita kumaha anu cara ibu sholat anu merenang kan. Ini suku kumaha? Ya, mudah-mudahan kumaha bisa mampuna kumaha. Kalau ada sholat Yang suka banyak atau itu kumaha merenangna. iya, mudah-mudahan kumaha. Bisa kan kumaha maksudnya gitu. Lamun bisana misalkan lamun bisana bari ieu tawaruk ya tawaruk lamun bisana kieu kumaha we enakeun misalkan ruku teh anu boga bisul dina tubuh ya enakeun sujud teu bisa me ruku misalkan kieu tenang kieu gitu kumaha kamampuanna gitu kumaha kamampuanna gitu nu penting ada ieu ulah loba gitu. Misalkan kita ke ruku sok aya nih komando cedera nya gitu sana sekali kayak sok aya cedera ieu ruku teh itu bafiro bece di mana ya kan gini kita suku tuh bisa ya bari tiupna kumaha gitu misalkan dari gitu mah aneh mah nya halusna utama maki ya nu salat bari tiup berkahna maki mun bisa kieu teu bisa kieu pan nyeri kieu teh kieu Kayaknya memakai kursi. tidak kade eta teh dengan catatan lamun teu mampu ya kade nangtung jadi rukun salat teh alal qadir bikin jaman nu mampu gitu jadi rukun teh lamun teu mampu maka biasa bari cari ya bener ya jaman kekuatan nangtung nila apa gitu berarti masukna kana kategori teu mampu lain kalah teu salat da urang teu mampu nangtung geus moal sadari justru ini kan kamaritas dibahas yaitu menjadikan sebuah solusi yang hirup-hura. Jadi lamun urang itu bisa ke Jakarta lewat Cipularang lain kalah nuruun
sih. Tehana sugan ka puncak bisa. Teu bisa ka puncak sugan ka mana? Ka Jongor. Artinya sholat teu bisa nangtung bari diuk. Teu bisa diuk bari nyangkere, bari ngagoleh. Turun tepikeun kana diisyaratkan urang. Yaitu artinya naon? Ngajarkeun bahwa hirup teh sing optimis gitu. Dina sholat eta teh ajaran sholat teh sing optimis. Urang teu bisa, keur teu bisa ge. Maka sing gaek hayang bisa. Carana nya eta belajar gitu. Nah, urang mah bodoh. Bodoh jelema. Nu aya mah kaketulan. Kaketulan itu pangkal ka bodoh. Lalu urang hayang pasti bahwa urang kategori bodoh, tes urang 40 balik hiji kalimat. Lalu itu apa? Berarti dihampura eta. Asup pada kategori naon? Bodoh. Gitu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. 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 40 balik. Geus 40 balik gitu. So. Nah, eta bodoh. Eta bodoh, eta kategori bodoh. Dihampura. Ketika berjemur balik sholat itu bakal liwat yang bisa mengambil solusi karena sholat Nah eta teh ikhtilaf para ulama teh ngan kalau asoh mah kudu dikodoan gitu. Kumaha cara ngodoanana ngan alat tarohi netepan karena santai, artinya santai teh tidak harus segera gitu. Jadi melohor tambahan lohor sekali deh gitu. Wah itu nganana geus we tuweuikeun urang mah teu apal gitu. Halus nama gitu alat tarohi aya nu kewe penting sapoe ieu lohor poe asa. Niat kodo, niat abdi sholat duhur kodo karena Allah atau sih niat abdi sholat asar kodo karena Allah gitu. Beda jeung jalma anu naon ngaran teh asup Islam teh mualaf aya mualaf mah zaman eta dina teu ieu tah mah teu naon gitu gitu. Jadi nemutkeun kawal asoma bisi kada di kodoan sabab dirinya kan di akhir balik dulu gitu. Berarti mun 30 tahun berarti aya 15 tahun berarti 15 tahun. Ngan dina ngodoanana alat tarohi netepan kana santai teh ya lohor tambahan lohor ki asar gitu 2 kali gitu niat kodo. Tah kieu penting ya kadugana karek asar sawi gitu. Penting ada itikat urang niat kadinya. Allah Maha Muningan, Allah Maha Ngampura ari saya upaya urang kadinya gitu. Eta gitu dimampuhkeun ku Allah. Maka urusan harita pastain billah urusan tina godaan setan mah urang teu mampu dan tinggal doa ka Allah. Dan aya sebahagian ulama, sebahagian kil pendapat ari kil teh saltik tanggung jawabna kila kil gitu. Ya tos eta mah keur tobatan urang tobat gitu. Kecuali itu anu murtad. Anu murtad eta mesti kudu balik deui kalawan bener di kodoan gitu. Kodoan eta mah kewajiban urang dilalai gitu. Meureun apa teu apa, kunaon teu apal teu ngaji. Tah berarti dorakan teh kudu ngaji alin gitu. Kantun seueur istighfar tobatan gitu. Sebahagian kieu mah nyebarkeun cekap we gitu. Kedah dia nya nyeurkeun we istighfar tobat ka Allah taala. Ciri diantarana tobat nu bener teh bener naonan ngarasa nalangsana bukti kana langsaan teh kaduhung itu kaduhung kana hal eta sehingga kaduhung eta teu wani deui ngalaksanakeun eta diantara syarat tobat teh lain tobat sama nyaho ada habok deui ada habok deui terus tobat tapi ada tobat sama gitu. Jadi mana tuh mun rek nyopot kawal halus eta di kodoan gitu.
dan ayat sebahagian pendapat cukup balik ke Allah Ta'ala ku jalan tobat itu dinahan eta nyuhunkeun magfirah ka Allah ku nyeukeun istighfar gitu setiap saat setiap waktu kan eta pendapatnya sebahagian dan sebagian itu berarti salib gitu itu harusnya dikeduan oke di nomor 2 lagi ada alat tarohi gitu alat ngetepan kana jadi maksudnya itu untuk kudu buru-buru itu beda hara kan deh ngodoan sholat kewajiban ngodoan sholat itu beda hara jeung anu naon anu urang teu aya udur sholat gitu salam urang teu apa bang kita urusan bulur mah gitu teu apa gitu ya jadi aya kecenderungan padi nya terkalangan Tiru tadi. itu di barat di Tanjung di Tanjung di Bogor di berapa apa di nanti karena mereka sholat menuju amdas sholat ngacor kayak gini nah atau sih di kebersihan nya terus ada setelah kebersihan ini berarti karena dia pada sholat di bungkus liku tisu bungkus liku berarti bungkus liku karet itu gimana keras sholat ya gimana di dalam macam beti nah kadang dia bermain tentu terkedah pada sholat bukan dari wajarnya ketinan ya tasawuf sudah bungkus dari pada Abdullah tubihul mahjuro tasawuf sudah terkedah ya cekap atas kalau berkala kasampurna tak kira darurat gitu kamadaratan termasuk tasawuf sudah terkedah gitu itu berasa punya nanti saya kedugikan mudah-mudahan izin Allah bermanfaat saya صلي على المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا صل ربي على الهدي وشيعته وصحبه طلقين قد نشروا وجادوا في الله واجتهدوا وأجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واختصموا لله